Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagaro spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki di acara anu maneuh nyaeta dongeng Suna ti Kandaga Kidagaro spesial. Alhamdulillah pamirsa wengi ieu aki tiasa neraskeun deui hanca dongeng anu katuna. Libur heula sababaraha dinten kamari kumargi seueur pisan acara boh uleman nya boh saderek seueur nu hajatan oge seueur semah tanapi tamu ka bumi nya margi seueur acara silaturahmi sareng acara halal bihalalnya. Terus rada rineh pamirsa, terus rada sahase aki tiasa ngadongeng deui. Urang ngadongeng deui sapertos biasanya. Urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca nu katunda pamirsa hiji judul lalakon nyaeta Siluman Gunung Guntur. Ya dongeng rekan aki nyalire dongengkeun oge ku aki mugi-mugi katampi kalayan kabingahan tiasa janten panglipur kalbunya pang beberah kana mana oge mugi-mugi sasieun sabeunjeureun mah aya hikmah anu tiasa dicanak urang sadaya kangge pienteungeun dina kumbuh hirup di alam dunya. Amin ya rabbal alamin. Pamirsa sada can kinraskeun haca dongeng ulah hilap mangga anu teu acan subscribe-nya di subscribe deui. Di subscribe heula nya upami nu entos subscribe mah entos we sakali. Toel tombol loncengna supados saya notifikasi upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana para subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana para mitra kaum dangu di mana bae ayana, aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapaposna sehat lahir sinareng batin jemar manah gampir rezeki sarta tebih tina balai. Amin amin ya rabbal alamin. Para samakna sor bajigur sareng aya bandros pamirsa sareng katimus mangga kaparayun sadayana prung Dua poe ti harita ditepasi mah Pak RT. Pak RT jeung Mang Ajo keur ngawangkong paduduaan. Kumaha ketak urang kapayun aya teh Pak RT? Urang lembur tos nuntutan paradinah. Aya oge anu ngadon titirah ka lembur kolotna atawa ka lembur dulurna anu jauh ti lembur Citiis. Lembur atuh jadi tiiseun komo lamun pas sore kapetingnakeun. Manirehe jemping pisan. Taya jalma anu lampreng saurang ge. Kitu ceuk Mang Ajo sabada nyuruput cikopina. Guring ge ke baring mang yo. Sarua. Sabab geuning jurig hulu teh kacida kuatna, kacida saktina. Wah sabda anu kawentar gagah sakti mandraguna ge tepi ka hanteun apan sawaktu nyang hareupan jurig hulu mah kudu ka saha nya nyaar pitulung atuh Mang walon Pak RT. Bari humandeuar kawas nu loba kapusing jeung Bang Balu. Gagaro teu ateul bakat kulieur sigana mikiran masalah jurig hulu. Dina keayaan kitu ti jalan katingali aya nu ngarong heap datang bari lempang gagancangan muru ka imahna Pak RT. Sampurasun Pak RT, Mang Ajo, aduh hapunten ya. Garak datang teh huluk salam tuluy ngalacat kana golodog saterusna katepas. Sanggeus nyalama nuduhan gek semah teh langsung bae diuk. Rampes, naon min mani katampo rurusuhan kitu? Tanya Pak RT si hoyong nu datang teh samin.
Abdi teh bade laporan penting barte cek Samin pas semana bangun dari anaker. Laporan penting naon min sok caritakeun ah. Cek Pak RT katempo penasaran. Iya Pak RT, tadi teh abdi di tampian pas wihkeun penak sareng Nyi Sukesi di jalan teh. Tah, Nyi Sukesi teh buukna kutung Pak RT jadi ponok. Ras aya guratan tatu dina pelebah pipina pisan. Ah, maneh mamin sugan teh aya naon sok ngadareuwas. Pentingna belah mana papangi jeung Nyi Sukesi? Kawas nama naksirnya. Min, kanyiranda teh nya. Nya geulisnya beunghar bakal untung kudu aku tilu ngawin Nyi Sukesi mah. Mang Ajo seuring ngagakak. Ih, dangukeun heula atuh Mang, pan kuring teh can beres laporanna ge. Sok gaduduluykeun min, ceuk Pak RT beuki penasaran. Tapan dua dinten kapengker teh si juri gulu teh buukna sami kutung dibabad ku kukuna Nyi Yuni Suro anu sareukeut. Tapi pina oge kasabat ku congok kerisna bahasabda. Kena-kena juri gulu kutung buukna bari tatu pipina ayeuna Nyi Sukesi ngadadak sarua kutung jeung tatu pelebah pipina. Mun kabeneran mani asa ku aneh pisan mani sarua tatu jeung potongan buukna teh. Abdi mah yakin Pak RT yen juri gulu teh jelmaan ti Nyi Sukesi. Sabab guratan banget eta jurig teh mirip pisan jeung Nyi Sukesi. Narima laporan kitu di Samin Pak RT jeung Mang Ajo ngahulang sakedapan. Tapi tuluy pok Pak RT cumarita. Lamun Samin yakin kitu nya bisa jadi Nyi Sukesi nu jadi jurig hulu teh. Tapi sanajan kitu urang teu bisa pikeun sagawayah nuduh batur. Sabab can aya bukti anu nyata jeung saksi anu nyaksian pas Nyi Sukesi ngajelma jadi jurig hulu. Salian deui eta bisa bahaya pikeun urang tiluan sabab Nyi Sukesi apal urang tiluan anu narekah pikeun numpas jurig hulu. Kumaha tah pamanggih Mang Ajo? Leres Pak RT, tapi saena mah urang duaan kedah masihkeun ningali langsung kaya Nyi Sukesi na danget ayeuna. Kumaha mun urang ka bumina Nyi Sukesi we atuh bari tanyaan we sakantenan ku Pak RT. Kitu ceuk Mang Ajo ngasongkeun pamanggihna. Oh, dek kitu ge Mang, hayu atuh urang ka imahna Nyi Sukesi yuk. Ke urang mau buku iuran ronda jeung pajak taneuh. Meh aya alasan imahna supaya manehna henteu curiga yen urang eukeur nyelidik. Pak RT nguniang hudang tuluy asup ka jero imah, teu lila ge balik deui bari mawa buku iuran ronda. Ayo Mang Ajo Min, Samin. Sorangan mah ulah milu bisi curigaeun nya. Ke sore urang ngariung deui di dieu bari nyawarakeun lengkah urang ka hareupna. Sumun Pak RT, abdi mah bade permios we, bade maraban heula domba. Kieun sonten abdi ka dieu deui nya. Geus kitu mah. Tiluanana jerat-jerut tarurun ti imah tuluy lumampah. Pak RT jeung Mang Ajo mah nuju ka kaler darek ka imahna Nyi Sukesi. Ari Samin mah ngaleos mulang ka imahna. Teu kacatur di jalana. Pak RT jeung Mang Ajo geus tepi kanu dituju nyaeta imahna Nyi Sukesi. Sampurasun, punten. Pak RT uluk salam bari keketrok kana panto. Assalamualaikum. Sampurasun.
Ampes mangga telila ti jero imah aya nu ngawalon kolotrak reket panto aya nu muka ti jero. Gening aya Pak RT sareng Mang Ajo, mangga tuh kalebet Pak Mang, ceuk Nyi Sukesi nita semahna asup ka jero imah. Pak RT jeung Mang Ajo teu buru-buru asup ka jero imah, sabab duanana hareugeun ningali Nyi Sukesi. Caritaan ti samin teh bener pisan ayana, potongan buk Nyi Sukesi sarua pisan jeung potongan buk jurig hulu anu kutung kasabet ku kukuna Nyi Yuni Surotea. Kitu oge tatu dina palebah pipina sanajan geus rada garing, tapi nyata sarua pisan jeung tatuna dina pipi jurig hulu anu dua peuting ka tukang dikepung ku maranehna. Nah, kalating haruleung atuh, mangga kalebet teu raos ngobrol dina panto mah. Ceuk Nyi Sukesi deui bari imut ngagelenyu. Pak RT jeung Mang Ajo silih teuteup sakedapan. Bulu punukna rada carangkat tapi pok Pak RT nyarita bari neger-neger maneh. Hayu ka jero mah, teu hari ngobrol dina lawang mah. Mohon atuh mangga Pak RT. Cek Mang Ajo bari nuturkeun ka Pak RT anu asup ti heula ka jero imahna Nyi Sukesi. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Kidagar Official di mana bae ayana anu resep anu remen gulah galuh online nya di Shopee atau napi Lazada mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng Aki. Carana kantun klik we salah sawios produkna pamirsa. Saparantos diklik salah sawios produk mah bakal lebet ke aplikasi Shopee atau napi Lazada. Saparantos lebet mah pamirsa bebas bade gulah galuh naon bae oge sakahoyong pamirsa. Eta mah barang produk nu dipajang mah mung cukang kangge meuntas ka aplikasi. Bade digaluh atuh mangga, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pamirsa nu parantos ngresakeun ya. Ulah galuh di Shopee atau nepi di Lazada ngalangkungan dongeng Aki. Balanja ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kabajangan ieu channel. Hatur nuhun pisan. Nu parantos ngarojong urang keureuh deui dongengna. Pak RT jeung Mang Ajo teh diuk dina palebah kursi anu aya di rohangan tamu. Nyi Sukesi mah labas ka pawon tapi teu lila ngurunyung deui bari nanggeui baki dieusi ku cin teh. Sor citeh teh disuguhkeun ka Mang Ajo jeung Pak RT. Mangga ngaleut Pak RT, Mang Ajo. Hatur nuhun Nyai, cek Pak RT tapi teu wani nginum cin teh ti Nyi Sukesi. Aya pikir saeun naon Pak RT asa reuwas abdi mah, tanya Nyi Sukesi bari ngabagi teuteup ka Pak RT jeung Mang Ajo. Kieu saresna mah Nyai, Bapak dongkap ka dieu teh bade nyuhunkeun artos ronda. Margi Nyai mah istri nya teu kenging jadwal ronda. Tah gentos nya ku artos. Artos kangge opieun kangge para ronda. Kitu Nyai, tah terasna mah Bapak teh bari naroskeun perkawis pajak taneuh sareng kebon anu dilandeuh. Margi apan parantos 2 tahun teu acan dilunasan, tah ieu syaratna teh. Ceuk Pak RT bari ngasongkeun surat pajak 2 lamar ka hareupeun Nyi Sukesi. Sumohun Pak, janten sadaya teh 3.250 rupiahnya sakedap antos panya
Cek Nyi Sukesi sanggeus ngilikan surat pajak. Nyi Sukesi asup ka kamarna balik deui tuluy. Balik deui bari mawa duit 4 lembar 1.000 rupiahan. Ieu kangge pajak. Sesana kangge mayar ronda Pak RT. Cek Nyi Sukesi bari ngasongkeun duit ka Pak RT. Duitnya ditampanan ku Pak RT tuluy disakuan. Kata ampi artosna Nyai. Hatur nuhun ya punten Nyi, Bapak bade tumaros sakedikit teh. Mangga. Naon Pak? Asa-asa kaing lop Nyai, nah eta rambut pejanten ponok kitu. Lebar atuh biasana panjang ngarumai. Sang eta kunaon pipi teh dugi ka bawah kitu geuning. Pak RT ngawani-wanikeun maneh tumanya ka Nyi Sukesi ngeunaan buk jeung tatu dina pipina. Oh, ieu kamari abdi teh ngarores kebon. Kalersan nuju sial pangintennya ti seureuleu rambut teh ngait kana saliara sareng pipi kasabat kuregangna nya sakantenan we dipotong etang-etang gaya baru we ieu mah Pak RT. Raoseun ge pendek henteu hareudang. Nyi Sukesi ngajawabna rada uga eugeus sabab kudu nyiar alesan jeung ngarang heula. Anu mernah sangkan semahna henteu curiga. Kutan kitu Nyai, aduh matakna enggal gaduh saroge atuh Nyi supados aya anu mantuan. Mang Ajo kakarak wani mairan. Hanya tos satu Nyai bade amitan heula mari seur keneh bujengeun ieu teh. Pak RT pamitan bari noel Mang Ajo sangkan kegancangan ini tidinya. Oh mohon Pak RT, eta padahal masalah sewe atunya dileut heula atuh cahina. Hatur nuhun Nyi, sanes nampi susugu ieu teh mari tos pinuh kopieun. Tita tadi tiap bumi disuguhan wae ieu teh. Jawab RT. Bisa nakar bari ngusap beteungna pura-pura geus wareg ngopi padahal mah teu wani nginum cai susuguh Nyi Sukesi sabab sieun di baruang. Pak RT cengkat tina diukna tuluy kaluar ti imah dituturkeun ku Mang Ajo. Duanana leumpang ngagedig muru ka imahna Pak RT. Yakin Pak RT Sukesi teh kudu dicurigaan. Sabab ngajawabna ge kawas nu gugup. Tuluy alasanna rada teu asup akal demanya gara-gara kana saliara tepi ka dipotong sakitu ponokna. Dugaan si Samin teh sigana bener Pak RT. Ceuk Mang Ajo bari lempangna digancangan hayang geura jauh ti imah Nyi Sukesi. Nya Mang, malah kuring mah ningali cahaya beureum ngaborelak dina panonna teh. Persis kawas sorot panonna jadi hulu anu beureum. Ayeuna mah urang papisah heula we nya sabab loba uruskeun keneh di imah. Maraban hayam domba jeung kudu ka sawah. Nyalurkeun cai. Kewada asar urang kumpul deui di imah kuring nya Mang. Mohon Pak RT, kuring ge da kudu ka kebon heula rek ngala kalapa, bibahaneun indung budak rek nyieun minyak letik. Aya kitu we heula tuh. Hayu mangah kuring ti heula nya, ceuk RT bari ngaleok ka belah kenca nyokot jalan terobosan ngaliwatan kebon sampe pikeun leuwih gancang tepi ka imahna. Sedangkan Mang Ajo mah ngagedig muru kawetan nuju ka kebon kalapana. Gancangna carita, sorena Samin, Mang Ajo jeung Pak RT geus ngariung deui di imah Pak RT. Ngobrolna henteu ditepas secara keur isu, tapi di tengah imah meureun mah sangkan bunyi. Sabab nu disawalakeun teh hal penting ngeunaan jurig hulu. Kumaha Pak? Mang, hasilna kumaha? Samin anu miheulan tumanya sabab penasaran pisan kana hasil panaluntikan di Pak RT jeung Mang Ajo.
Ningali ketungan buk jeung tatuna mah sarua persis jeung potongan buk sarta tatuna jurig hulu min. Ngan urang teu bisa kitu bae yakin 100% yen Nyi Sukesi nu jadi jurig huluna. Sacan aya bukti jeung saksi anu leuwih kuat, jawab Pak RT. Ya 70% mah condong ka nya sangkaan mah teh min. Mang Ajo harita milu mairan. Ya cukuring oge, Mang yakin uing mah yen Nyi Sukesi nu jadi jurig hulu teh. Tah ayeuna kumaha lengka urang ka hareupna Pak RT? Tanya Mang Ajo. Kuring ge keur bingung nya teh Mang, nah kudu kumaha yang hareupan kayaan samodel kieu atuh. Kumaha pami urang ngerahkeun warga lembur pikeun ngurutug imah Nyi Sukesi Pak RT? Cek Samin ngasongkeun usul. Ulah min urang teh kudu ngitung kana balukarna yo. Sabab sanajan salembur santang tu urang kabehan mampu meruhkeun eta jurig min. Waya kena warga lembur carem deui beak dibasmi ku jurig hulu. Ulah tepi ka kajadian nu nimpa ka Rosid jeung Mbah Sabda kaulang deui, tembal Pak RT. Abdi gaduh usul Pak RT, tadi pas ngala kalapa di kebon teh panggih jeung Mang Komar, saur Mang Komar teh cenah nu aman mah lembur Cimanganten ukur sakali kajadian korban jurig hulu teh tuluy sanggeus kokolot lembur nareka cenah tug tepi danget ayeuna jurig hulu teh teu aya deui ngulampreng ka lembur Cimanganten mah. Alah malamun peuting ge warga Cimanganten mah da teu sarieun kaluar ti imah teh. Barudak laleutik masih wani arulin diburuan dina mangsa peuting teh. Cek Mang Ajo bari pepeta. Oh, kutan kitu Mang. Mohon Pak RT, tah kumaha lamun urang minang saraya we atuh nya. Ka kokolot lembur Cimanganten suyuganan we atuh hasilna bisa sarua jeung Cimanganten. Ari ngaranna saha kokolot lembur Cimanganten teh, Mang? Bahkan tak nama Pak RT. Kuring satuju karena usul Mang Ajo keisukan urang ini tuh aduh ka Cimanganten bikin nepungan bahan dak. Samin mah jaga lembur we nya awasan gurak gerik Nyi Sukesi. Kumaha satuju? Satuju Pak RT. Satuju abdi ge Pak RT. Ya guys kabeh satuju mah tuh urang eureunkeun tuh tukang awu geus rentang-rentang ka dieukeun tuh di samping jangkung make kawaya beureum mani kawas macan teunangan kitu. Kabeneran pisan harita teh ngarongheap Bisarwiti anu ngeder ka pelebah imah Pak RT. Itu keur ngarariung keur sawala naon badami siga namanya. Ieu Pak RT sampurasun sepada punten. Assalamualaikum. Ieu geura sok diborong bari ngawangkong teh bari ieu ngahuapkeun awug amis raos kareueut teh mani matak dedeyeun geura. Hanet kene Pak RT ieu eta aya Mang Ajo jeung Jang Samin geuning ieu kukurawi karesep Mang Ajo. Sok pemirsa da waktosna ka Bujang Sep geraja-rajan heula. Dede. Wah, pemirsa nya. Kuno rojulna Bisarwiti nu ngidar ka bumina Pak RT atuh urang cukapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalakon jurig hulu siluman Gunung Guntur bagian ke-22 23 nya
232 23 cag urang teuneun heula di haneuleum sieum gesan sampureun urang teu di hanjuang siang gesan laeun urang sampureun ke di bagian anu salajengna pamiarsa. Hatur nuhun salam ka sadayana anu parantos manco nu nuju manconya kanca wargi sadaya di mana bae ayana mugi sadayana tetep aya dina kawaluyaan aya dina karahayuan. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sakitu heula pangitan nu tiasa kapihatur wengi ieu akina mit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.